Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka duanana samiuk capek-capek oge arek balik deui muru ka Kampung Arya nyaeta patempatan anu aya di tengah-tengah paumahan wewengkon dayeuh luhur teh. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu tapi samemeh duanana ninggalkeun eta pangkalan kadenge sora hatong jeung surilit ditiup ti ditu ti dieu. Caduh teh urang geus kanyawan euy ceuk Sumaji hariwang. Mitra kaum dangu raributna musuh teh sanggeus rek aya giliran tugur. Regu tugur anu anyar nyaeta anu rek nyeluran ngarasa helaneun. Sabab di dagoan salila-lila regu anu tugur ti heula tur anu kuduna diganti ku maranehna teh teu embol-embol lapor. Sanggeus raribut teu puguh sigana musuh teh kakara sadar yen ka lingkungan maranehna geus datang mara bahaya. Atuh ari geus sadar kitu mah sora anu ribut teh beuki kadenge saheng. Basa Sumaji ngintip-ngintip sakumna prajurit teh geus karumpul di luar. Kabehanana geus saged jeung geus samagreng ku pakarang sewang-sewangan. Malah saenggeus di komando breng bae ratusan prajurit teh nyebar ka ditu ka dieu. Di antarana ngadatangan panyumputan Yaksa jeung Sumaji. Ku sabab kitu Yaksa jeung Sumaji lalumpatan muru batu anu ngajungkiring tempat manehna tadi nyumput. Hanya kal basa maranehna ting juringkang kanyahoan ku musuh. Atuh teu antap parah. Sumaji jeung Yaksa pada nyusul pada ngudag. Jumlahna moal kurang ti 50 urang anu muru kadinya teh. Mitra kaum dangu geus ngarasa moal bisa leupas sanggeus bisa anyogana sedong batu. Sumaji jeung Yaksa lain lumpat tapi ngadon mapageun abringan prajurit musuh. Atuh wayah janari harita teh derbae perang campuh atawa anu leuwih pas deui mah Sumaji jeung Yaksa teh dirempug ku puluh-puluh musuh. Mitra kaum dangu untungna maranehna duaan teh nyarempod nukangan sedong batu. Atuh ku sabab kitu musuh teh teu bisa ningker. Maranehna ukur bisa ngayonan Sumaji jeung Yaksa ti hareup. Dina harti sejen Sumaji jeung Yaksa teh boga kauntungan nyaeta teu kudu ngayonan musuh anu nyerang ti tukang. Ngan sanajan kitu lain hartina enteng.
da diangsergu puluhan pakarang sekete ripuhna kabina-bina. Untung Sumaji mah tadi geus bisa ngarebut gobang musuh, tapi yaksa anu keur nyenyekel peso balati wayahna kudu oja sangkan bisa ngarebut pakarang anu leuwih panjang deui. Syut cerb yaksa nyingcet kagigir basa aya tumak dibalangkeun ka manehna. Congo tumak teh mani oyag-oyagan nancleb bageuh kana akar kai. Ukurna nakeun yen anu ngabalangkeun tumak teh tanagana gede pisan. Yaksa ngareret tetela anu ngabalangkeun tumak mah prajurit Mataram, da beda pakaianana. Prajurit Mataram mah salianti di calana sontog teh aya anu mamake samping rereng didodotkeun sagala rupa. Aduh tetopong na ngagunakeun beno citak teuing kunaon. Sakitu aya janari oge ari awak namah buligir we teu di baju. Paling di baju teh cukup mamake rompi bae. Mitra kaum dangu tumak maniting balawer ditujulkeun kana awak manehna. Atuh yaksa teh kaamekna mani ngagugudag atuh. Karasana teh meni asa jadi beurit keur dikepung jeung dirorojok ku para patani di huma bae. Yaksa, ayo lawan, sia ulah cicing wae. Ayo lawan geunya. Cabut eta tumak, cabut. Cek Sumaji gogorobokan. Maneh namanya geus bisa ngalawan bari ngaheumatkeun gobang ka kenca ka katuhu. Belenterang. Si lalatu ting buricak basa gobang Sumaji diaradu ngalawan pakarang musuh. Caleb. Allah. Sumaji ngajerit leutik basa aya tumak anu dibalangkeun ka manehna tur nyipat kana tak-takna. Getih nyurulung tina tatuna, tapi ku Sumaji siga teu dirasa. Da buktina gagang tumak teh ngadon dicokot, geus kitu balawar dibalangkeun ka musuh. Salah saurang prajurit musuh ngajerit ku sabab tumak anu cikeneh dibalangkeun ku Sumaji teh beneran pisan nancleb kana angeunna. Terang. Geus kadenge deui trong-terangna pakarang seukeut dibarung keuting buricakna si lalatu. Siut. Ayeuna mah anu ting sariu teh puluh-puluh jamparing anu dipentangkeun tina gondewa musuh. Sumaji maniripuheun pisan ngayonan serangan puluh-puluh jamparing teh. Shit. Cerep. Aduh. Sumaji geus ngajerit deui bae sabab aya jamparing anu ngabelesat teu bisa kagiwarkeun. Eta jamparing teh meni nancel pisan dina hariguna. Yaksa, gawat sia, kabur, gawat kabur. Bejaan baradna Kanjeng Haji bejakeun yen ratus-ratus musuh sakedeung deui bakal narajang ka kampung Alia. Ayo sia mah kudu salamet. Buru kabur yaksa. Ceuk Sumaji bari ngaheumatkeun gobangna ka kenca jeung ka katuhu. Pikeun mere lolongkrang malah yaksa kabur tina kepungan. Sumaji ngajeleng nyampeurkeun musuh. Geus kitu manehna nguwak ngawik bari teu malire deui kana kasalametan dirina. Yaksa mah ukur hookeun ningali Sumaji banding dulang nguwak ngawik musuh teh. Sakedapan mah hatena ngarasa sedih jeung kagagas. Dina mangsa-mangsa akhir Sumaji teh tetela bela ka manehna. Sumaji merjuangkeun malar yaksa bebas tina kepungan musuh bari teu malire kana kasalametan dirina. Yaksa ngagerentus dina hatena.
Aing ulah ngamemoreken pangorbanan si Sumaji. Ayeuna keneh oge aing kudu luncat kabur ngajauhan. Cek gerentes hate Yaksa. Basa Sumaji ngahajan rajang ka hareup. Tur nguwak ngawik bari teu inget kana kasalamatan dirina. Yaksa mah gewat luncat kaluar tina serong. Di hareup geus dipapagkeun ku walas-walas prajurit musuh anu samagreng ku Gobang. Pikeun saheulaanan mah Yaksa teh wayahna kudu ngayonan musuh. Ayeuna manehna teh geus nyekelan Tumak. Si Tumak anu gagangna panjang teh ku manehna dipuntirkeun tarik pisan. Ku tarik-tarik da menika denge siga kolecer muter aduh. Wer 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 wer. Ngacai. Saban diadu jeung Gobang, saban kadenge sora ngabelentang disusulku ngagejai nu ngacai ting buricakna si lalatu. Ngacai nu ngadongeng. Ningali Yaksa muter-muterkeun gagang Tumak. Kabireungeuh musuh teh rada keder. Atuh ieu teh dipake kasempatan ku Yaksa. Pikeun luncat ngajauhan. Cilung 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 cilung. Tapi musuh anu ayeuh-ayeuhan teh terus nyusul-nyusul di tukang. Bluwer Tumak teh dibalangkeun dipake mapag anu ngudag-ngudag. Belentrang. Tumak teh katakis ku Gobang-gobang musuh. Ngan sabot kitu Yaksa mah geus luncat bari ngabertek lumpat. Siut-siut. Walas-walas jamparing dipentangkeun nujul awak Yaksa. Cerep, cerep, cerep. Mitra, tina walas-walas jamparing anu ngablesat nujul kana awak Yaksa, tilu panah nangal pisan kana tongongna. Aduh, karasa panas jeung peurih dina tongongna teh. Sageus kitu karasa aya anu tiis nyurulung mapai-mapai tongongna. Terus sumarambah kana cangkengna. Yaksa ngarasa yen tatuna teh kawilang berat sabab getih oge ngucur mane loba pisan. Manehna beuki ngarasa bae yen umurna teh tereh puput. Tapi samemeh aing pae, aing udah bisa nyebadanan amanah si Sumaji. Nyaeta aing kudu ngabejaan Kanjeng Haji tina marabahaya digempur ku balad VOC. Cek Yaksa bari nguat-nguatkeun maneh lumpat tarik kanu poek merdong. Ku sabab Yaksa ngajuringgang lumpat kana rungkun-rungkun poek, atuh puluh-puluh prajurit musuh teh teu daekeun nyusul-nyusul da meureun sieun bahaya. Ieu rada nguntungkeun keur Yaksa. Sabab ku jalan kitu manehna bisa nyalametkeun diri. Yaksa mungkapi heulaan ku pasukan musuh. Manehna ngajudi pasukan gabungan VOC jeung urang Mataram teh bakal ngagempur rombongan Kanjeng Haji Prawatasari bada subuh. Atuh kukituna sanajan sakumaha capena oge Yaksa moal deuk eureun lumpat. Beuki gancang lumpat bakal beuki gancang tepi. Tapi sabot lumpat kitu teh beuki dieu beuki karasa capena. Awakna beuki karasa leuleus, ngapanana beuki karasa ngahegak. Ti corona mah maneh geus garing tita tadi oge. Tapi Yaksa tetep maksakeun maneh jeung tetep nguat-nguatkeun maneh. Nu penting bisa anyog ka kampung Arya. Tur gewat-gewat ngabejakeun serbuan musuh teh. Basa kaayaan geus carang-cang tihang, Yaksa geus anyog ka sisi kampung Arya. Malah basa papedut mimiti nyingrai, Yaksa geus anyog ka tengah huma.
tempat anu dipakai pangreurehan. Hanya kali yaksa teges teu kuateun lumpat-lumpat acan. Malah tong baroning kudu lumpat dalah sakadar hayang nangtung aja oge geus teu karada kaduga. Atuh ku kitu nangan gebru bae yaksa teh ngagebru labuh manehna hayang gogorowokan ngan teu metu ngagorowok. Tungtungna ukur bisa ngacai gugu bae. Ngacai bener ngadongeng gitu dah araya. Sugan sugan anu araya di ditu teh ngawaskeun manehna. Rada lila gugupaina teh sabab pantesna acan kabireungeuh ku rombongan Kanjeng Haji Prawatasari. Ngan saenggeus leungeunna ngulahek alatan geus teu kuat deui gugupai. Ti jauhna kabireungeuh aya nu lumpat nyampeurkeun. Tetela anu nyampeurkeun teh sanaya pisan. Baluk sia geuning yaksa. Tas di mana nih sia? Ceuk sanaya heran jeung leuwas. Saban wayah isuk-isuk aya yaksa ngajeng jehe sisi huma. Yaksa mah henteu sanggup cacarita kajaba tutunyuk kapalabah di mana rombongan araya. Kusanaya langsung kahartieun nu matak awak yaksa geuwat dipanggul. Araya bati heraneun. Sanaya datang mawa budak jajaka anu kacidaripuhna alatan tatu di ditu di dieu kaasup jamparing nancleb satilu-tilu. Budak saja teh cek nu araya kageteun. Keun bae meteng katumanya saha-sahana mah. Ngan anu eces si yaksa teh bangun aya anu hayang ditepikeun ka urang. Ceuk sanaya bari nurunkeun awak yaksa. Tur lalaunan dipernahkeun cenah ngedeng rada nyangigir. Kusanaya awak yaksa teh dipariksa, tapi yaksa masih gak anu mung micieun waktu. Leungeunna papeta hayang geuwat cacarita. Siga-siga boga picaritaeun. Sok atuh nyarita weh lah. Aya naon ieu teh? Ceuk sanaya nyangkeh yaksa. Nu araya ting rariung nyalambeurkeun awak yaksa. Saderea mani geus teu sabar hayang geura nyaho. Naon anu rek ditepikeun ku yaksa, tapi bibir yaksa ukur sanggup renya-renyu. Geus kitu panonna gular giler siga arek aya anu dituduhkeun. Bagus. Leueuh heula beh. Leueuh heula yaksa. Ceuk sanaya sabab yaksa teh sakitu ripuheunana. Yaksa nurut manehna cicing heula ngan kituna teh bari anger ngahegak jeung nyengir nahan ka nyeri. Musuh. Ceuk yaksa mani ngap-ngapan jeung banguna teh susah kacida. Musuh. Kum benih. Kum benih. Ceuk yaksa deui. Hah? Kum benih maksud sia? Kum benih teh arek ngajoraga dieu. Omong sanaya langsung ngira-ngira naon anu rek ditepikeun ku yaksa. Yaksa ungeuk manehna atoheun pisan basa sanaya bisa ngajudi naon anu rek ditepikeun ku manehna teh. Basa ngadenge omongan sanaya, jalma welasan teh beuki rob bae nyalampeurkeun. Malah Ki Raksajaya mah langsung nalengteng. Maksud sia nah kumpeni anu mangkuk di Majenang teh arek ngajaraga dieu. Ceuk Ki Raksajaya bari paroman kebeku ka hariwang. Pikeun kadua kalina yaksa ungeuk. Nampa keterangan kitu nu araya curing hak reuwas. Kajaba Kanjeng Haji Prawatasari anu anger tentrem teh. Jeung Haji, kumaha geuning urang Mataram teh.
bisa dipercaya ya kapan sama mehna urang teh geus mere iber yen arek serah bongkokan Ceki Raksa Jaya tugenah ku eta ngadangu katugenah Ki Raksa Jaya Kanjeng Haji mah ukur gumujeng bisa jadi manehna teh teu percaya ka urang saur Kanjeng Haji Prawatasari atawa bisa jadi maranehna teh neneun kacecep sieun katempuhan angka hukum peniti Batawi lamun maranehna nampa urang maranehna kasieunan dituding saengko nu matak sigana teh meureun mending milih merangan urang bae nya Ceki Raksa Jaya bari ngareret kasaban anu aya nu araya jadi saheng ngan dina nas-nasna mah sarerea samiuk arek nyang hareupan musuh sakuat tanaga sabot anu sejen karumpul di tempat sejen pikeun ngabadamikeun mapag musuh sanaya jeung Ki Ragapati mah ngagugulung yaksa anu beuki dieu beuki katemong ripuheun getih beuki maseuhan awak yaksa utamana tina panah satilu-tilu anu ranceb dina tonggongna tapi boh sanaya boh Ki Ragapati teu wani ngarabut panah sabab mun dirabut tatuna bakal namahan parna Kiraga Sumaji tiwas di pangperangan di Wanarja Ceuk yaksa pegat-pegat Baruk si Sumaji geus tiwas Ki Ragapati manireuwaseun pisan ngadenge eta beja teh pon kitu deui sanaya manehna mah malah siga anu panasaran sabab dug kadenget kiwari manehna acan bisa ngabuktikeun yen dina teu boga salah ka Sumaji tug ka kiwari sanaya mah anger teu geunah dituding geus nya campah Nyi Tarsih nu jadi pamajikan Sumaji saenggeus nepikeun beja ka Ki Ragapati panon yaksa ngareret ka sanaya amang Mitra sora yaksa beuki haros-hos wae aya naon yaksa sanaya nompokeun ceulina kana bibir yaksa sabab sora yaksa teh kadengena geus rero kusaha kolot kami teh tiwas dah ceuk yaksa sabab manehna teh teu weleh panasaran kana kajadian harita mah kapan manehna teh keukeuh boga anggapan yen anu mateni inung bapana teh tayalian iwati sanaya sia kudu Balungbang Timur yaksa inung bapa sia Palastra memang geus kitu kuduna meureun ngan pikeun kasakitu kalina amang rek nyarita lain amang anu mateni maranehna mah lain amang sia kudu percaya eta ceuk sanaya hayang ngayakinkeun saha atuh pikeun ngepus ka panasaran sia hade ku amang disebutkeun tapi poma sia ulah neundeun kaciceup sabab ceuk amang oge bisa jadi inung bapa sia teh titis tulisna kudu kitu yaksa inung bapa sia katut pangeus si eta imah dibinasana teh ku Nyi Sunia heueuh inungna si Rodiah tapi omat
Nyi Sunia mah nu matak wani kitu teh ku sabab jiwana keur kasarumahan ku siluman. Ari anu matak Nyi Sunia tega ngabinasa indung bapa sia teh ku sabab maranehna geus nyieun kasalahan nganiaya si Rodia. Si Rodia terek diparabkeun ka bujang indung sia. Maksudna mah supaya sia teh teu tulus ngawin si Rodia. Lian eta bapa sia oge niatna dina areknya campah si Rodia teh geus kapargo ku biangna. Nyatana Nyi Sunia yaksa sia ulah nyangka amang ngagorengkot sia, amang ngelain hatina arek nganyerikeun hate sia, sagalana dicaritakeun teh dabongana sia hayang nyaho. Ceuk sanaya panjang lebar teuing nyarita kasaha sabab Kilagapati mah geus ngaleos manten, sabab ti jauhna geus kadenge anu surak amal-amalan dibarungku sora bedil dorlok disada nya sanaya teh ngabamlam teu puguh sabab basa mireungeuh beungeut yaksa eta budak ngora teh geus teu ngap-ngap. Basaku sanaya dipariksa tetela yaksa teh geus taya di kieuna. Pikeun sakadapan masanaya tengah ruk sedih kutu sangka yaksa deh nasibna goreng kacida kolot-kolotna palastra dina kaayaan dosa atuh manehna oge palastra bari mekel ka panasaran. Tapi muga-muga didatungtung umur teh sia narima pangajian anu hade kukumaha bae oge sia teh geus jasa giberan ka Kanjeng Haji ngeunaan ayana bahaya. Ceuk sanaya nyarita sorangan. Ari geus kitu mah sanaya ngabebenah layon yaksa geus kitu digolerkeun dina tempat anu meurna sanggeus kitu manehna mimiti cengkat. Ti tebeh wetan geus kadenge tangara perang. Datangna pasti ti pasukan VOC jeung Mataram anu ngahaja mapag-mapag rombongan Kanjeng Haji Prawatasari. Poe ieu aing arek pitetama deui. Bisa jadi ieu teh perang campuh begalan pati anu pangberatna. Puah salamet puah moal nyawa aing. Dan sanajan kitu aing sukalillah demi ngabela bebeneran. Ceuk sanaya nyarita sorangan kitu nate bari singkil tur nyokot gobang. Mitra kaum dangu pikeun anu mungaran dina salila hirupna sanaya bakal tarung ngagunakeun pakarang seukeut. Serbu serang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mitra kaum dangu barat-barat Kanjeng Haji Prawatasari ting corowok silih simeuhan sumangat. Tuna heula lalakon sanaya jeung rombongan Kanjeng Haji Prawatasari anu keur dirurug musuh. Ayeuna urang ngabandungan lalakon Nyi Rodia anu keur init sorangan nyusul-nyusul yaksa jeung Sumaji. Teu kawaseun sejen. Nyi Rodia mah langsung muru Majenang. Hartina manehna mah teu ngaliwat heula ka wewengkon dayeuh luhur kawas yaksa jeung Sumaji. Mamatak gura-giru muru Majenang teh sabab manehna narima beja. Yen di wewengkon Majenang aya ratus-ratus pasukan VOC jeung Mataram keur ngamarkas. Ratus-ratus pasukan kompeni jeung Mataram aya di Majenang. Geus masalah, tangtu bakal mapag-mapag rombongan Kanjeng Haji. Ceuk Nyi Rodia.
Geus ngajudi sarupa kitu Nyi Rodiah mubrut lumpat. Maksudna teh lian iwati arek muru pasukan anu keur ngamarkas di wewengkon Majenang teh. Lamun diitung jeung lalampahan yaksa Katut Sumaji, sabenerna mah datang ka eta wewengkon teh heula yaksa jeung Sumaji. Ngan ku sabab nuduhan ieu mah rada katebeh kaler heula nyaeta muru dayeuh luhur atuh waktuna kasusul ku lalampahan Nyi Rodiah. Basa anyog ka tempat pasukan VOC ngamarkas. Hari yaksa jeung Sumaji mah pas wayah janari, tapi ari Nyi Rodiah mah bada isya. Basa manehna ngintip tina dahan kai. Para prajurit kumpeni teh campur jeung prajurit Mataram. Maranehna keur balake cerakan dahar rangsum. Katingalina teh meuni paciweuh pisan. Saliwat masiga-siga anu keur curak-curak. Malah ari prajurit kumpeni mah kolu aya anu bari nginum inuman keras sagala rupa. Ngahaneutan heula mitra. Nyuhun periwasa geunya. Barudak masuk ke hari itu ge ngahaneutan heula cenah ngahaneutan heula. Atawa sok minta tambahna cik cenah pengambahan ieu kurang keneh keur ngahaneutan. Banguna teh nganggap enteng kalomongan Kanjeng Haji Prawatasari anu arek didodohona. Nyi Rodiah mani geus gepek leungeunna hayang geura ngababuk musuh. Tapi ari ningali jumlah pasukan anu sakitu lobana mah Nyi Rodiah teh make mikir-mikir heula. Manehna mung samarangan ngarurug jalma anu sakitu lobana. Atuh hatena teh bati ngageramet we ngan sabotkeun ngahulang kitu. Hatena ngarasa reuas kacida. Sabab tina eta riungan anu keur balake carakan teh manehna make mireungeuh ki Kartadita sagala rupa. Haris Nyi Rodiah meuni kerung-kerung bae mireungeuh eta kanyataan teh. Malah cek geurentes hatena aneh. Naon perluna Ki Guru Dita ngaliung jeung musuh. Heuceuk hate Nyi Rodiah bingung. Mitra kaum dangu Ki Kartadita teh keur uplek cacarita jeung salah saurang prajurit anu make beno citak. Meniku hayang ngadedengekeun obrolanana, tapi kumaha bisana da tempatna jauh. Ari geus kitu mah Nyi Rodiah teh bati kaduhung we. Cek gerentesna kaduhung aing ngajauhan si Amang. Padahal bareto si Amang teh geus janji arek ngalatih ilmu hiliwir sumping. Eta teh ilmu pikeun ngadengekeun sora anu jauh. Mun aing bisa ngagunakeun eta ilmu, meureun bisa ngadedengekeun obrolan maranehna. Cek hate Nyi Rodiah haneueul. Ngan untungna sabot Nyi Rodiah keur bingung kitu, bet kabireungeuh. Ki Kartadita teh cengkat. Geus kitu manehna ini tidinya marangan prajurit Mataram anu mamake beno citak teh initna teh kanu suni rada ngajauhan ti tempat anu rame. Nyi Rodiah turun ti radahan kai. Geus kitu lelencepan nuturkeun ka Ki Kartadita. Tetela anu ditujulna teh sasaungan anu pernahna rada anggang ti sasaungan sejena. Ki Kartadita jeung urang Mataram teh arasup ka jero. Ari Nyi Rodiah lalaunan nyelenep kana sisieun Neng Nong. Cager wara mitra. Hanyaga kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing tangtos kumang diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.